Mang kenal. Ngopi Gun. Dia ngopi. Mana nyuhun lah kopi nak. Ngopi ngeunah ya ucap. Musim hujan mah. Duh aing teh nyangan duit ka mana ya? Biar aku kudu ngagadekeun HP ya hiji-hijina. Digadekeun. Tuh deui mana nanti. Orang cobaan kasih ah. Iya tadi panen cabelin. Sabaraha kilo tadi? Sabaraha hargana? Tadi teh menang saeutik hargana murah di. Ku 15.000. 15. Bayarna teh heueuh. Tah kopina teh mau panas. Heeh. Yat. Keur ngaropilin. Heeh. Dia tuh jero ngopina dia. Heeh. Aduh. Lain ya urang teh. Iya teh susuganan. Rek ngagadekeun HP euy. Gadekeun apa? Heeh, teu boga duit pisan duh nyata aya bayareun itu teh paket Naon ieu? iPhone eta teh. Murah urang gadekeun ge 100.000 weh. Ini gadekeun 100.000. Heeh. Tong 100 tuh 50. Aduh, Rek mah 50. tuh ingetnya 50 mah duh aing. Lamun 50 mah aya ayeuna duitna. Kalau tuh asan lah kopi. Eta kopi si Gugun eta mah si Gugun. Oh, nu si Gugun. Hmm. Oh, atuh bae lah, ngasaan lah. Asan ududna euy. Itu kumaha ieu teh? 50 dibikin mah. Apa ieu? 50 mah euy. Oh, bae lah. Ada aya duitna ku 50 na Oh, tuh. bae 50 ge. 100 mah eueuh. Daripada teu menang pisan, alus keneh apa tuh. Pokona mah ieu mah agak. Aya nek dibikin mah 50 tah. Heeh. Ditampi heula atuh ieu nya. Nuhun ieu. Heuh da urang buru-buru tuh aya bayareun paket. Lila mah nebusna. Moal. Ke sayana duit kurang ditebus deui. Nya kitu nya. Heeh. Yuk nuhun. Sami. Da ikat tuh mengiat 50. Heueuh dari talus keneh teh. Ayan. Lihat. Poho deui eta kartuna can dilaan urang teh teh. Nah, atuh lain dilan heula eta kartuna. Minjem heula rek nelpon lah babaturan. Ya. Kedeungnya urang nelpon lah babaturan, urang ngabejaan. Maksudnya bisa nelpon ka dieu engke urang ngabejaan bahwa urang teu nyekel HP gitu. Oh, hege. Sok we. Nya da gua sakedeung. Sungguh sangat bodoh sekali anak itu. Bisa saja aku bohongi. Ya, geus 2 jam mangbarnet can ka dieu deui kumaha ya gua nih? Boba kabur mang barnyata. Aing kumaha tuh aing sakatipu di wae meureun lamun kabur teh mah. Ya halus teh HP teh. Alus atuh ieu mah HP anyar keneh tuh tinggali gaya. Urang buru-buru deui teh. Heuh nya ditampi ieu duit ya. Haha, Heuh nuhun.